Adek kusal teh ya. Nya neng, kumaha kitu? Sakalian pangmalikeun minyak ke mulangna ka minimarket anu dihareup mengpengker aya promo beli satu gratis satu. Nah, iya duitna. Nya sabaraha kitu hargana neng? Cik si Wati mah 10 ribuan. Atuh mah mahi duitna sakieu mah. Mahi apan beli satu gratis satu. Anu hijina ku dipulangkeun. Kan katitina 5 ribuan. Nya moal bisa atuh neng. Anggar kudu meuli heula hiji. Bisa cobaan heula gerak. Emu era. Dan neng ge teblet-belet teuing geus menang ngitung eta teh. Nya eta ge apal neng menang ngitung. Tapi da teh bisa kitu, anggar kudu meuli heula hiji atuh. Aya merkedeweng Assalamualaikum. Teh kenaon eta? Waalaikumsalam. Keur beberes Teh naon eta mau mapirin ka mana? Teh sanggup teh saeutik lah. Di macan nyangu, pamajikan can balik. Ih, lapar teh kuat ieu teh. Sapar manten. Euleul karunya teuing. Nya ka mana pamajikan teh? Keur aya perlu teh kami mitoha, keur mantuan masak pandek aya syukuran. Oh, di mitoha. Ka dieu teh piringna. Ieu teh. Tapi teh udah ngeun sangunah, aya sangunah hungkul. Can masak kita abina. Cenah teh lah sangungkul we. Buka kene dengan nama Dima, angin kacang mau kemari. Ki atuh tunganya orang nyokot heula sangunah. Nya sok teh. Tuh ku sangunah hungkul. Ya, Mana teh? Sakieu itu salah teh. nya kunaon loba teuing Ente cukup atau satu cekap. Ayo teh nunya. Abis mulang heula teu kuat lapar hayang dahar. Nya sok sami-sami. Ah nyaan saeutik saeutik Gusti dateng teuing. Nyin konten TTFYP wae. Urang merek nyobaan aya nama gerak 00 kon. Kon naon? Tamat keneula geura ngomong teh Ya naon eta kon atuh? 00 kunci tah ieu. Sugan FYP. Ieu mah. Kon atuh. Kian boga bapak teh meuni kamonesan pisan. Dititah masangkeun gas-gas wae ge meuni hararese. Meuni kudu sagala ku sorangan. Alah, sok gagabah eta na masangkeun gas sok momoa budak. Kumaha mun ngabeledug? Ayo jeung aya hariwang jeung aku mau ngabeledug. Kela. Adik kasih hariwang, adik ka pamajikan diantapkeun. Awas ya. Naon neng? Asa lalungse neng maye teh lieur jeung seueur. Naon? Lalungse lieur jeung seueur. Alah sia. Wah si aki anak adian deui. Lain lieur jeung seueur ieu mah. Panas tiris teh neng. Henteu ieu mah lieur sareng seueur hungkul. Dipariksa atuh ke puskesmas atau ke klinik. Moal alim. Kumaha atuh? Resep obat teh neng? Tah pangmesekeun obat we atuh Pangmalikeun obat teh nya. Nya Obatna obat naon? seblak we Eta mah lapar atuh. Boga duit receh teu? Cik mentalah neng. Teu boga neng, teu boga duit receh mah. Lamun duit anu teu receh aya teu Ari neng, duit receh ge teu boga. Komo duit anu teu receh atuh. Ari itu bisa meuli rokok di mana duitna? Eta mah pamere ti Pak Haji neng, kudu ngamekeun kentek. Terus itu dina keresek aya kopi sarenceng di mana? Eta ge sarua ti Pak Haji, pamere bareng jeung rokok. Ari ieu neng mange duit dina keresek 100.000 duit naon? Tah, lamun eta mah duit poho teu kaampihkeun. Oh, berarti ieu ajis nu 100.000 milik neng nya nuhun nya Sami-sami. Ayo we dengan kejo teh jeung asin jeung jengkol Naon sakali deui. Henteu neng teu. Naon embung dahar jeung asin jeung jengkol. Hari neng nya teu bosen. Ngan aya we dengan sangu teh asin jengkol. Henteu, nu bosan mah hirup balangsak. Matakna lamun hayang dahar nunah, dadal ka ditu lain hayo we sare. Naon neng? Nya teu bahagia hirup jeung Nya henteu bahagia. Ari neng kot kokomuan eta pecin. Bea tuh ame gurih. Lain gurih ijem loba teuing pecin mamatak belat. Moal atuh.
Cek saha? Ari neng di bejaan ku salaki teh sok tara abus paham aneh. Ah, si Iwin oge babaturan abi keur leutik na namulan wae pecin. Geuning ayeuna geus gedena pinter. Mang pinter kumaha? Pinter. Pinter ngalebut salaki batur. Diisuk-isuk ini aku sedang. Ah, ini asal cara rape neng mah ieu teh. Hayo we beberes teh tungtungna. Teu mimiti ngepel, nyusuh, gekero, istrika, ngurus budak. Yang sajabana. Meni segala kusorangan. Sing sabar neng. Kumaha atuh mun nambah di pamajikan sangan aya nu mantuan beberes. Bade. Atuh lamun nambah pamajikan mah kala bakal nambah biaya. Edek oge nambah salaki, ameh nambah pemasukan. Edek Ulah atuh neng. Bawe ku arek dibantuan masalah pagawean bumi mah. Ah, si kadin awas ah. No, 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 no. Pada balanya ke minimarket. Oh, kelarasan atuh neng. Ang gentusan atuh si mah teh 100.000 janten 52. Oh, 52. Ya. Tuh, Nah, sakieu ieu teh kan tadinya ada 52. Isa baraha? 50, Iya, 2, janten sabaraha? 52. Berarti ada sekali 52. Tak kieu anu sakola teh miluan samen teh. Teh. Kah, Terus mulai di mana teh? atau di toko elektronik? Oh, atas naon gitu teh? Iya, atas ngagal kipas angin. Ah, suka lanes teh mah. Mau nyusum tiris kieu meser kipas angin. Ngaco ah. Beda atuh, adi nabi mah harudang. Kela teh. Hareudang kumaha ieu teh? Da masih sakampung urang teh. Betul beda negara sok rarane. Apanan gaduh tetangana paranasan.